presiden nu bakal ayeuna ku Kangjeng Nabi geus kanyahoan dibere nyaho wali Allah mah nu kuari bakal kuari masih kene presiden terhormat Jokowi kuari keur adu kekuatan jeung Prabowo geus dibere nyaho Kangjeng Nabi nu bakal jadina ieu saha geus wali Allah geus dibere nyaho ulah hese-hese nu bakal jadi si eta geus nyaho ngan teu meunang dibejakeun caang Kangjeng Nabi mah atuh kacangan Kangjeng Nabi jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi liwat anu keur disiksa di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi liwat ke kuburan aya nu keur sesenangan di jero kubur katingali ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi nyaritakeun mahsyar katingali ku Kangjeng Nabi mahsyar mizan katingali ku Kangjeng Nabi siratal jembatan siratal mustaqim katingali lauhil mahfuz katingali ku Kangjeng surga jeung neraka katingali caang Kangjeng Nabi hatena urang sebagai umatna kita nuturkeun Kangjeng